mun mulungan daunan tina warna tatangkalan anun tadipurakeun eta mate diharamkeun ari ngalatangkal susur moal dijual ka batur haramna henteu kacatur mun dijual haram bener anu tatangkalan Makkah Madinah samikeun lebak Thaif saruwakeun di Mina Makkah khususkeun mun nuarkai gadena tasami dengdaanana mun nuarkai letikna embe kurban gentah gantina nu ihram jeung teu ihramna tasami mayar dengdana mun ngaruksak di Makkah wungkul haramna mung dugi ieuna loman kana bet nu ieu pisan mugi Allah ngamanfaatkeun ka sakur jalma mukminin malam ahad di pasantren Miftahul Huda namian namatkeun ieuna loman dina wengi pitanggaleun 12 bilanganana Jumadil akhir bulana 85na ngitung tahunan hijrana rahmat salam kasanggakeun ka Kangjeng Nabi panutan sahabat sareng tabi'in alhamdulillahi rabbil alamin. Beres nagom nyarioskeun masalah ihram atanapi ibadah haji umroh. Terakhir dicarioskeun teh masalah dengdaan anu aya di tanah haram Mekkah sareng haram Madinah. Disebat we haromain. Ari haromain teh haram dua. Maksud nama tanah haram Mekkah sareng tanah haram Madinah.
Inti nama lamun keur di tanah haram Mekah atawa Madinah ulah wani-wani nyabut atawa moteskeun tatangkalan nu gede jeung nu leutik nya. Ulah panasaran kumaha resep daunna kalakaina. Kalakai mah lamun muragu karep menang eta mah ngan lamun dipurageun dioreg-oreg ku urang teh eta mah teu meunang. Ditiupan nya teu meunang, kan lamun ku angin mah meunang. Kajaba anu meunang teh kajaba jukut anu teu dipelak. Kan jukut teh aya nu teu dipelak, aya nu ngahaja dipelak. Lamun nu teu dipelak mah teu naon, teu ngandung dendaan. Ngan lamun dipelak mah jadi denda atuh da ngahaja nya. Atawa nu dikajabakeun teh kai anu geus bobo. Naon ngaranna teh kai bobo nya, anu geus paeh. Anu lamun katincak atawa kadupak teh picilakaeun. Termasuk tatangkalan anu aya cucukan. Jiga naon jiga zakum aya geuningnya tangkal zakum di ditu di Mekah cucukan. Tak sapertikeun nu kitu. Ayeuna mah jigana da jukut geus harejo ya, di ditu teh mun baheula mah kan hese neangan tatangkalan teh kajaba korma jeung non nu ngajajar di sisi jalan tah. Ari ayeuna mah jukut-jukut geus jaradi teh eta cik marab doma kunaon di ditu. Ku daun korma gitu. Ah duka ya. Loba ku nama domba amanya. Eta dina masalah ibadah haji sareng umroh. Intina dina masalah praktek nama dari henteu aya alat peraga mah praktek teh palingan saukur dibayang-bayang ya. Lamun teh mah mimiti niat ihram di miqat di batas ya. Aya nu dina mobil batasna teh aya nu geus turun tina mobil tergantung lokasi jeung ti arah mana urang datang.